Ini Persib teh jeung naonnya? Jeung musuh atuh. Apa jeung musuh? Maksudna teh jeung klub naon? Jeung klub bola atuh. Kira ku Persib ngelawan klub motor. Aing mengarang klub naon? Misalnya bisa liur aing ngobrol teh nih. Lieur-lieur kieu oge aku mah pernah aya nu ngudag-ngudag, tapi aku na embung. Saha? Soang. Gimana tuh soal? Ya Allah ya Rabbi. Dulunya ya kalau kita lalaki mah ditakdirkeun teh gawe we jeung gawe kapai. Ya terus menurut kamu awe gawena ngerebahan hungkul, baju bersih, seungit, rapi, dahar tinggal dahar, piring tinggal make, terus saha eta nyiapkeun? Jin salimi. Sing. Jempe. Jin salimi. Aku mah salutnya ke orang Inggris. Kunaon kitu? Budak 3 tahun oge geus jago bahasa Inggrisnya. Pan orang Inggris jaheun 2 tahun oge. Aing mah Lain geuning si Rambo teh asli nama bapana teh raja. berarti mun bapana raja berarti si Ramona jadi raja. Nya henteu atuh teu jadi raja. Jadi naon? Nya jadi yatim atuh sangat coai kamu mah. Pangkat nanya eta mah sidik mun bapana eueuh mah berarti jadi yatim eta mah. Aing Bener teh nya mun urang bersin bareng jeung hitut eta teh artina awak urang keur screenshot. Wah nih pusing am. Aku hampir saminggu teu modal-modal. Nah, serem modal lah tuh. Embung Nah, embung. sin asup neraka. Ya Allah ya Rabbi. Mun modal asup neraka terus selama ieu batur teh anu marodong teh asup neraka. Ih, aing kumaha itu nyamuk. Yeuh, modal teh pan buka aurat. Terus Buka aurat teh dosa. Geus dosa asup neraka. Ngata kitu modal-modal ieu teh. aing pun nepi ka dinya ya Allah. Terus itu modal we nya. Itu ditahan. Ini sieun asup neraka. Aing mah pusing. Nah, masih jeung curi. Ada kuat nepi ka dinya pikiran ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim.